Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Dongsun TV sadayana. Kumaha daramang wilujeng patepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Sakumaha biasa simkuring baris ngadongeng ngarencangan para wargi sadayana nuju leleson nuju istirahat nanya. Dina waktos ayeuna simkuring gaduh carios dongeng misteri anu judulna saenggeus 24 tahun. Nah, carios ieu teh kenging M. Yusuf Nurmansyah anu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak. Mangga hayu cuang teraskeun wae kana cariosna anu judulna saenggeus 24 tahun. Wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson, mangga siapkeun cik kopi sareng leuteunana canetna oge teu hilapnya saolah. Balik ti imah lanceuk leumpang teu mawa motor tadi beurang waktu ka kota. Tas ti kota nyimpang ka lanceuk anu panggedena. Geus langka ojek zaman kiwari mah loba jalma anu baroga motor. Dina ngojekna teu loba anu narumpakna kapaksa kuring leumpang. Tadina mah hayang nalepon ka budak sinama pageun ngan karek inget budak keur nyaba. Ongkoh deui HP-na pareum. Rek ngecas HP di imah lanceuk pililaheun kalah beuki peuting. Kiwari geus cempleng kieu atuh ah. Leumpang gancang bari mimiti ngarasa keung. Liwat ka hareupeun imah Mang Dani anu rada nenggang ti imah tatangga. Memang imahna mah sisi jalan, di hareupeun imahna teu dicaangan ku bohlam atawa neon. Aya nu keur diuk duka saha, nu jelas mah lalaki. Panyangka kuring budakna anu lalaki, tapi budakna anu lalaki mah geus bujang. Langka aya di lembur lantaran kuliah di Jakarta. Ongkoh budakna anu lalaki mah jangkung gede, ari nu keur diuk mah budak leutik. Aya meureun umurna kana 8 tahunan. Najan eueuh cacaang, ku kuring katempo aya budak lalaki keur diuk dina kursi. Leungeunna nangkep harigu kawas anu tiris. Matana neuteub ka peuntaseun jalan anu mangrupa kebon anu upluk-aplak jiga leuweung. Matana belok gular giler, awakna semu lintuh. Kuring ngarasa sieun ku eta budak. Barang kuring geus aya hareupeun pisan eta imah, eta budak neuteub ka kuring. Matana ngiceup terus neuteub deui. Siki matana nu gede gular giler. Pipina anu caramih mil beuki jelas katempo waktu manehna imut ka kuring. Lain kayungyun tapi kalah sieun, beretek kuring lumpat. Teu sirikna notog-notogeun maneh, mun hade mah rek bari cicileuweungan nyebut aya jurig sangkan teu keung teuing. Alhamdulillah. Kuring eureun heula sisi jalan anu caang ku lampu ti saban imah jeung lampu anu rajeg sisi jalan. Di dinya ge geus simpe, kahar ti ayeuna mah warga carapeun sabab tadi beurang tas jalan sehat. Kuring onaman teu milu, kalah ka kota lalajo film horor di bioskop. Suku leumpang deui karisa kedeung deui pikeun tepi kaburuan imah. Pamajikan nyering keneh karesepna maca majalah jeung koran anu make basa Sunda. Panto dibuka bari heraneun ku kuring anu renghap ranjuk jeung beungeut kesangan. Manggihan jurig? Tanya anak. Kuring teu waka nembal. Pamajikan mikeun cai herang sagelas. Kuring ngareureuhkeun kacape. Dina majalah pamajikan keur maca carita horor. Uyuhan teu keung, ceuk kuring bari nutupkeun majalah. Pirage bacaan? Ceuk pamajikan. Hayang nyaritakeun kana naon anu tadi katempo ngan asa-asa.
Moal nyambung sabab pamajikan lain urang dieu. Di mana aya jurig? Tanya pamajikan. Geus lah, ulah nyaritakeun jurig, ceuk kuring teh. Tahun 2000 waktu kuring keur kelas 3 SMU aya nu maot. Saurang budak lalaki umur 8 tahun tilar dunya. Samemehna gering heula meunang 2 poe ngan eta budak Anggara, nenehna mah Angga. Budak ceuk kokom ti salakina anu ti heula. Ceuk kokom banget kanyanyerian ku ditinggalkeun maot ku budakna. Menang hayang boga budak lalaki saenggeus boga budak anu cikal nu awewe. Menang sabulan wae mah ceuk beja ceuk kokom embung barang dahar gawena ceurik bari midangdam ka anu geus maot. Ciri-ciri budak ceuk kokom nu kuburana dilebakeun imahna teh sarua jeung anu katempo ku kuring tadi. Baheula mah di sabudurun imah ceuk kokom loba imah, lila ti lila narungtutan parindah. Masih ceuk beja, harita ceuk kokom hayang wae indit ka makam tempat Aga dikurebkeun. Sareheung ari ti beurang mah, palebah ti peuting bari kaajaan poek jeung hujan. Kahayangna tara ieu aya nu nurutkeun, makamna aya di pakebonan anu jauh ka paimahan. Geus puguh ti beurang mah sok aya di makam anakna anu ngariung jeung makam aki jeung nini, ceuk kokom salila-lila. Di dinya manehna ceurik bari ngomong sorangan ngebrehkeun kasedih anu pohara. Ngaranna ge anu jadi indung kanu jadi anak, ngan ari kitu peta mah kaleulewihi. Dikandung salila 8 bulan diurus bener-bener tapi wayahna kudu paturai. Manusa teu boga teu ngaboga-boga. Aga dititipkeun ku Allah ka ceuk kokom jeung salakina nepikeun ka Aga umur 8 tahun. 2 tahun titas Aga maot, ceuk kokom pepegatan jigana faktor ekonomi anu jadi penyebabna. Rumah tangga deui ka lalaki ngaranna Mang Dimas anu teuing gawe naon. Boga deui budak lalaki anu ayeuna umur 20 tahun. Kahayang boga budak lalaki tinekanan ku lahirna Januar. Ngan meureun sahenteuna masih aya kainget ka Aga anu geus 24 tahun maot. Geura sare, Titah pamajikan. Kuring anu keur anteng mikiran Aga, kekedengan dina sopa nepikeun kareupna. Aga sapantar jeung alo kuring anu panggedena. Di sakoana pinter. Poe Ahad sok ulin ka alo. Umur alo 33 tahun, geus boga budak umur 4 tahun. Punten, ceuk hiji sora ti luareun imah. Kuring anu keur sare ngagebeg. Punten, sora anu tadi keneh. Kuring neuri ciduh ret kana jam dinding waktu nuduhkeun tabuh 2 peuting. Punten, pikeun anu katilu kalina. Geus 3 kali mah eueuh deui anu nyoara. Kuring maksakeun maneh asup ka kamar bari dilimpudan ku rasa sieun. Akang, saha anu pupuntenan wayah kieu? Tanya pamajikan halon. Dedengean meureun, ceuk kuring sarua halon. Ah, henteu, aya kana 3 kalina. Ku kuring mah kadengena teh suara budak lalaki. Pamajikan ngaharewos. Jadi atuh lain ku kuring wungkul anu ngadengena. Pikiran inget deui ka Aga anu mun aya keneh mah geus jadi saurang bapa. Kulitna bodas bersih jauh tangeh jeung alo kuring anu hideung pisan. Mang Lili, abdi Aga, ceuk sora ti pipireun kamar. Leungeun pamajikan nyekeulan pigelang leungeun kuring, duaan jarempe ka keueung beukina taku. Mang, ari Tedi di mana? Tanyana beuki ngadeuketan tembok kamar. Kuring jeung pamajikan paadu teuteup.
lisan babacaan sabisa-bisa. Hadena kuring jeung pamajikan teu hayang kajamban. Pamajikan keur nyangu di hawu samemeh kuring indit ka pagawean. Kang, kakaraeun aya nu kararitu ti peuting saha atuh? Tanya pamajikan. Kuring nerangkeun, "Oh, kitu." Tapi nabot ka dieu ngajung jurigana jeung saha? Jeung nahanya eta teh jurig? Pamajikan ngarampa pundukna. "Dukat teuing atuh," kuring gogodeg. Meureun nu penting teh hayang ulin jeung alo kuring, nu sok padahal geus lain budak deui. Kumaha teuing perasaan ceuk Kokom mun apaleun kana naon anu kajadian ku kuring. Bua kabiasaan ceuk Kokom masih nerus nepikeun ka ayeuna. Ceuk beja ti anu boga kebon anu deukeut jeung makam Aga, ceuk Kokom di mana ka makamna bari barang bawa kaulinan Aga sawaktu keur hirup. Disagedengeun mawa cai dina botol pikeun diceborkeun kana luhur makamna. Kana WA aya chat ti Alo. Manehna ngabejakeun hal anu aneh tadi peuting nu ampir sarua jeung naon anu ku kuring kaalaman. Alo apaleun pisan kana tanggal maotna nya poe ieu pisan 24 tahun ka tukang. Cag sakitu pamirsa, ieu carios teh anu judulna saenggeus 24 tahun nyaeta Aga budakna ceuk Kokom anu maot 24 tahun teh aya cenah ngajurigan. Tapi sorana budak ka ieu Tedi nya mamangna Tedi. Sakitu we panginten pamirsa sadayana nya. Mugia tiasa katampi, hatur nuhun anu parantos ngadangukeun ieu carios. Wilujeng patopang deui dina carios salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.